teh pain ayeuna teh arek usum pencalonan lurahnya. Iya, sugan kan lurah nurek nyaralon teh datang ka urang ka dieu nya. Ya pasti udah datang kan atau nunggu ge kan datang wae ka dieu. Iya, eta kumaha kabarna si eta teh si Cici? Pan kamari ka dieu geuningan si Cici. Cenah menta panglaris naon, pan mehna mah jadi biduan cenah ayeuna jadi artis. Nya ngomongna mah cenah sore ka dieu. Sore ka deui. Terus sugan ke pan si Cici mah loba batur nanya. Sugan ke manehna kitu ngajakan batur kitu ka dieu. Ya pastilah anu penting aya buktina sih. Soalnya manehna ayeuna cenah laris banget loba panggilan. Beja mah. Heeh. Kamari ge saputing maneh jadi bintang tamu kuat 5 kali cenah. Eta manehna. Nyaha manehna da urang piraku wae ngapamajikan maneh kos ge aya panggilan. Sing hidang we. Nya idaek mah lanceuk. Ngarah loba nu bogoheun ka urang kan. Nah, abang bogoheun. Oh nyangke kumaha urang dibawa kabur maneh rek jeung saha Oh nya ulah dibawa kabur. Nya mantakan di urang mah tong sok titah jadi manggung-manggungan sakitu lah geus ayeuna mah urang mah teh enak. Can aya urang kumaha. Nya teh ge aya wadah waktuna mah. Oh nya ayeuna makanin usum hujan geuningan batur rek liar teh mun hararese. Hujan ge dilakonan, emang niat. Maneh jadi dukun teh geura lamun eta teh mun aya rek turun hujan ku maneh geura jaga kitu tah. Oh dijagaan gitu hujan. Jagaan. Wah saasih bisa ngajagaan hujan. Bisa ngajagaan hujan maneh dinu hajat gini cenah sok aya cenah eta ieu teh nya pawang hujan cenah kitu nya. Eta cenah mah teh arek hujan ge cenah henteu tulus hujanna cenah mah dijagaan make naon. Eta mah kabeneran emang moal hujan. Eta mah keur diijabah meureun nya manehna kitu meureun heuh. Heula ayeuna mah urang arek eta heula rek nyangu atuh kitu tah. Sok tak bisin ke apa aya anu datang naon untuk suguhan. Oh, urang sok kana ieu teh nu aya nu datang teh teu paruguh teh di dapur teh nya. Urang ka Aceh heula nya kadi rek ngisikan heula nya. Heuh, lamun aya semua ke boron urang. Urang rek ka dapur heula bari sasapu. Cih, gimana? Nya, Abi. Aku beda gini namanya. Oh, cantiknya. Gelis. Oh, nyamurun atuh. Pas iya. Cih, kerja mah mana ya? Bodina kos kebomodol. Ayeuna mah kos suka-sukanya anjir. Gelis dah, aing suka. Kumaha? Nomor WA. Piraku nu bener emang cantik gitu. Emang anak suka Cici. Bener bener itu sih iya bohongnya. Cici mah jadi JRP dah hari gitu teh. Bener. Kerja mah ngomong nempo-nempo acan dah. Asal nempo Cici liwat dia kuat buang muka wae enak mah dikuat hayang diliuk wae sian kuat. Anjir, mantap enak mah bodina. Boleh lah. Merem. Oh, nya tuh aya naon sih, aya naon, ayam aureun teh aya naon, aya naon sih, ini penasaran teh Cici mah, penasaran banget, aing Guys, saya nama aku bener sih terpikat dia bodina mulus ya seksi kerja mati soalnya ada kacamata lagi ada KTP-nya. Benernya dah jadena aing liar ka Bah Aang. Geuning eta si DDG geuningan meni tertarik ka Neng. Aduh aing. Hadena eta Bang Aang teh elmuna alus, lamun teu alus tah geus urang kecewa. Hadena ini tidak mengecewakan. Dah engke mah aing bejaan ya anu eta kas tina ka Bang Aang kabeh ameh lalaku kos aing. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mambet. Sok mangga kalebet. Bade aya naon sih, Mambet? Kalebet we, sok mangga. Nya yang ulin urang Ci, ari maneh ayeuna saon ka mana wae Ci. Urang teh meuni leungiteun tara kapanggi. Taina mah urang teh hayang ngubaran si Adel, cenah maneh mararis. Nya aya we Mambet di imah. Nya ayeuna mah da sok manggung wae si Mambet. Da loba wae job, loba panggilan nya kadang-kadang nyai peuting mah sok aya nu mawa. Da nya daek we da ayeuna mah lalaki loba wae nu darareukeut ka uing. Oh, eta anu mawa teh mawa kumaha? Loba nu mawa Cici. Apa saking kuraris maneh? Nya dibawa lalaki Mambet. Nya ayeuna mah kan lalaki loba nu barogon ka uing teh.
karena uing amun ka mana-mana di bararawa wae nya saking baratuhanana sabarang eta ge asal aya di imah nya dibawa lamun teu manggung teh lamun nyamun manggung doang uing meureun teu dibawa lalaki teh ai keur teu manggung mah lalaki daratang wae mararawa. Teu disangkanya Ci ayeuna mah maneh jadi raris loba nu mawa job loba nya. Ya Allah beresnya. Kadang masih bisa jaga diri Ci. Zaman ayeuna mah lalaki teh da kudu hayang dirina wae nya. Ayeuna teh mending raris liar ka mana? Ah nya aya we membetnya besing hayang nyaho teh dianter ku uing. Mang membet teh liar jeung sasi eta. Itu si ada pugu itu anak eta naon teh deh jadi kos kitu wae jadi aya nu bogohon ke tembungun gitu. Jadi si Adel emang teu laku si Adel. Ya kos kitu beda puguan ada jalan mana kos kitu. Ya, Coba ke panenan kan atuh. Karunya yang ke urang bawa teh uing dianter ayo. Karunya cing ke urang anak mawa si Adel atunya da manehna anak job geus eueuh naboh manehna sepi lalaki giginggiapan areng bungun kos si gidi. Lalaki teh Oh, ini bara-buru eta mah kudu diubaran hayu. Iya. Atuh engke nya. Ke pulang teu we engke mak ka dieu ka imah cici deui nya. Ke dianter kuingnya ditungguan. Pusing eta budak kos kitu jadina teh pusing kacing calang ih. Budak kos karunya. kitu Bawa aturan uing eta karunya. Ka teh pusing ngaranna ge jelema tolo heor kitu nya. Sailu-iluna jeung batur. Ayeuna mena ieu geus sepi ngariasan. Manggung timbang hiji dua. Nggak gitu we lalaki teh arem mungun. Padahal mainnya teh geulisnya. Yo kos uing ge ya sabarang kabanggaan ge meni meni ayeuna teh loba anu dararatang lalaki teh. Meni geus tah si dede teh ge pan baheula mah ngahina wae ka uing teh ayeuna mah terpesona cenah ge. Ya Allah, beres atunya ya Allah. Eta bisa kitu muga atuh si Cici eta nya. Baru teh meni loba nu wahina, maneh teh Cici meni gubay ge boy cenah. Meni teu pieueun, teu piresepeun, teu uyahan. Oh, eta Bang Aang mana eta Cici? Itu Bang Aang si Bohai teh ih. Oh, ilok bener eta ilok bisa ngadukun naon kadang ke dukun eta deh dukun cabol. Itu gara-gara manehna tuh alus-alusna ilmuna eta teh Bang Aang teh. Tapi teh pan dijampe ku manehna jadi kos kieu. Jadi kos kieu. Jadi ya Allah, Gusti jadi raris kieu nya. Utak ge lalaki teh meni asal geus ningali cicih ge terpesona pokona. Coba atuh ke urang nya bawa ka Kang Aang nya, urang tangkep si itu tuh dah. Ayo. Ya heula atuh nya cinya, urang bener balik heula ke urang kabejakeun heula ka budak mah nya. Ya heula. Ulah teh ulah eta ke urang tungguan we nya. Ulah ngabong ke urang ka dieu deui. Ka babaturan kudu teh diantar. Heula teh nya. Iya. Iya. Set deh kantor si Adel. Kemudian amun diantar ku aing kadinya ke aing resaing meureunnya. Jaba maneh nama geulis. Kata aing ke resaing aku nih ke ku aing di bejaan ituna bahang entong di sinah alus kos aing sinah pura-pura we main nama. Kata nyaingan aing jaba main nama bogoh wae ka salaki aing teh. Aing nganter apa nya aing teh dianter aing geus ngajangjian nganter. Aing mah kata aing kasaingan kumaha. Anjakal ngomong heueuh aing da. Ya Kak Del. Ari sia kumaha hirup kekituan we yo. Temput tuh si Cici. Ayeuna raris loba anu ngaranjang bararogohun, barogohun. Eta pikiran mana kumaha atuh? Ini unu ulin, ini unu naon. Pokoknya kumaha mada uingna tara liar ayeuna mah da boro-boro rek laki rek ngajang ka uing tara liar Ya liar atuh kos batur itu kos si Cici ayeuna rek monakun bos. Maju mama rek dukun deui wae meureun nya. Hayu urang eta kan urang kaditu urang nurut si Cici ge kadinya ka Kang Aang. Mana mah baheula ge dukun ulah laki nontot-nontot acan ka uing Ya encana sugan babaraha kali mah sugan baru teh mah urang etana da di hutang tuh dage. Ieu nanti panajemna nya heulah jadi henteu manjur. Ya mah anak mah kieu jeung kawin mah we dukun mah gerak kawin lah. Oh, ya ari aing mah gablek salakin ka Abasia dikamanakeun. Kayak kamanakeun yang salaki mah kita liar. Oh, eta sia teh gelona teh kitu Adel aing mah. Ayo atuh ayeuna kumaha ayeuna? Ka mana sih?
Orang itu orang kasih cici, orang minuman di si cici, orang liar. Yang bisa bodoh emak, uing udah tuga duit aina mah. Sama nanaun emak, tuh udah oke kumasi. Mana ayu yang terbuka duit sih, emang usaha. Oh pikirannya anak sih teh Adel, aing malalir kasih teh. Mararing Pokoknya punya hayu, dek dukun ka mana pokoknya emak mayarna, da uing tuga duit. Aing neangan duit menang teh coba anjing kita gering wae Adel. Ya Adel, aing teh ya gering wae teh ayeuna mikiran sia Adel. Sia teu kawin-kawin, arek saha nu ngarasikoan abah sia itu geus kolot. Kumaha sih eta kos kitu. Jadi moal mikir. Berarti ama yang ngeureuy gara ngalamun wae. Oh, Kita dilamunkeun ya wae. dilamun kan aing teh era Adel. Geus hayu atuh Atunya marek salina lah nya. Hayu buru. Meni ampun teh bawa kolot teh Ni nemen banget kolot teh ngajari-jodohkeun anak teh. Emang dirasikoan kawin teh. Udah kudu neangan lalaki teh kudu baduit naon. Kira-kira menang ke tukang kolektor jor we Cici aya nya. Geus janji jeung cici teh daerah ka Bang Aang. Eta mah janji teh. Geus ngajangjian. Ma ayeuna gabak keur pilek teh ngarenaheun deui dah. Ayeuna jaba si cici busing eueuh coba urang ka Yang indahna. kayak mana heula Ayo. aya eueuna mah da. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mambet. Sok mangga caralik ka dia ayo. Ayo ka jalan. Sok meni istuning meni ai tonjong indung bung jauh. Sia teh jadina teh jadi Emang wae ngomong terus teh jadi koplak boga anak teh Wah, kalau ngomong. Iya cici, arek nanyakeun kamari teh Mambet arek nanyakeun cici ka Kang Aang teh ka dukun. Geuningan alhamdulillah laku larisnya. Gitu, Gusti meni gumeulis itu can ayeuna mah laris ya Allah. Ih, Mambet mah bisa wae. Nya heuh hayu tiba ngarek ka Kang Aang mah dianter. Hareta ngomong-ngomong maharna siap encan Mambet. Emang sabaraha duit cici maharna? Nya rada gede oge sih mak. Da uing teh geus 2 kali ka ditu teh nya anu sakali 1 juta geuningan anu sakali deui teh 1,5 juta mak. Ya eta mah siap nya hayung ke dianter ku cici, tenang. Hah? Geuning kumaha cici? Sugan teh menang 100 200 sugan teh. Oh nya Mambet teh nya hayang anu mantep anu alus dukunnya kudu wani bara-bara hage. Dan naon ge butuh pengorbanan, butuh proses. Da uing kan santi kos kieu teh pan gara-gara bengang mahal. Nah, sok eta mah ari si Adel hayang jomblo terus mah bung mayar mahal. Tuh ayo ayeuna orang siap kali itu orang mangkat. Oh iya nak. Ayeuna cici. Ayo. Ayo.